Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Puji kali syukur disangakeun ka Allah nu Maha Ghafur, mujakan nu Maha Kawasa nu merbeuing alam semesta ieu. Alhamdulillah kalawan kudrat irut Allah Subhanahu wa taala urang tiasa ngalaksanakeun sapaina kewajiban urang nyatana thalabul ilmi. Shalawat kali salam mudah-mudahan salamina dilimpahkeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tairap ka keluargina, kepada sahabatna, para tabi'in duri ka urang sadayana nu mudah-mudahan memiliki orang kang syafaatul ulama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram sesepuh rahmatun simkuring bun guru oge jamaah anu parantos hadir, mudah-mudahan kuatiasa ngalaksanakeun sapoina kewajiban urang ieu malah mandar lungsur rahmat Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah dina saat nu ayeuna bade nguningakeun sakumaha pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala wahidatin wa sholata salaman asyratan man shalla ala afin marratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos nguningakeun ka para sahabat euy ka umatna kanu parantos bakal datang akhir zaman ka urang sadayana nyatana urang makhluk Allah umat Kangjeng Rasul anu pangalit-alitna nyatana urang sadayana sur Kangjeng Rasulullah. Lamun anjeun hoyong dipasieun rahmat ku Allah, lamun anjeun hoyong lebat ka surgana Allah, lamun anjeun hayang diangkat darajatna ku Allah, lamun anjeun hayang digampilkeun dari rezekina sareng barokahna, maka ceuk Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedah nyarekeun sholawat. Boh sholawat naon bae utamina sholawat anu parantos diuningakeun ku Kangjeng Rasulullah. Sing saha jalma anu maca sholawat ka kami maka anjeunna bakal kaing syafaat kami. Sing saha jalma anu macakeun sholawat man sholala wahidatan sabalik sawihan dina sadinten maka teh jalma bakal dipasieun ku Allah Subhanahu wa taala keur eta jalma 10 kasayan. Taku kituna hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di mana urang di mana baik menuju kumaha baik mangga urang sami-sami nyeurekeun ngaos sholawat ka Kangjeng Rasulullah malah maran urang kaing syafaat mantenanana. Maka sing saja lamun maca sholawat 10 wihan dina sadinten maka teh jalma bakal dipasieun 10 kasayan. Di mana macakeun 10 maca sholawat maka 100 kasayan kana eta jalma nu ngaos sholawat, maka dijamin ka Allah Subhanahu wa taala sabab Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moal wakadi maotan eta si jalma lamun eta jalma sok nyarekeun ngaos sholawat bakal digampilkeun dina mira rezekina, di harkat darajatna bakal ditaekeun. Itu janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu moal bohong benten sareng jalma biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, taku kituna di mana urang keur ngalaksanakeun naon bae maka urang macakeun sholawat. Allahumma dina siratal mustaqim. Allahumma dina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin. Siratal anbiya'i wal mursalin. Ya Allah mugi nuduhkeun jalan yang lurus, jalan yang benar,
seperti para nabi dengan para rasul. Sahabat kanjeng Nabi Muhammad SAW anjeunna dijaring diaping ku Allah Subhanahu wa taala naon margina anjeunna ngadeus ka kanjeng Rasulullah SAW teh benten sareng anu sanesna nabi ti antara nabi anu 25 nabi anu 24 moal tiasa nyafaatan sapertos kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah parantos nyontohan ka urang sadayana ka umatna ka para alimil ulama maka teu salib para alimil ulama ayeuna sokaoskeun maca sholawat di mana ibu-ibu nuju di dapur sok ngaoskeun sholawat tujuh ngakeul ngaos sholawat ieu mah kumaha keur di bumi ibu-ibu keur masak ngaoskeun sholawat teu kudu gorowokan bae ieu mah naon keur masak ibu-ibunya keur masak angen boh masak naon bae ieu mah kumaha nyanyina teh deng teng deng dek anaking di ayun ambing ayo masih baca sholawat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sing emut ibu, sing emut bapak, usik diusikeun malikeun ku Allah sabab manusia mah teu daya upaya kumaha lamun urang keur teling ka Allah keur nyanyi, keur masak bari nyanyi, urang keur gagaruh bari nyanyi, bari ngalagu kumaha lamun malaikat dongkap. Malaikat naon? Malaikat anu si raja tega. Saha malaikat raja tega? Malaikat Israil mah pilih bulu malaikat Israil mah duka nini dua aki duka budak ngora duka budak keneh duka orok keneh waktuna butuh mah dicanak ku Allah Subhanahu wa taala tak kituna mengpeng urang dipasieun kana yuswa ku Allah Subhanahu wa taala usek urang menjalankeun sholawat ka kanjeng Rasulullah sing sajalma ngeurkeun sholawat 100 uihan dina sadenten saungi maka eta si jalma bakal dilebur dosana ku Allah bakal dilebetkeun ka surgana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram anu kusim kuring dipeuh hormat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah rahmat jeung magfirah ka urang sadayana. Allahumma amin ya rabbal amin. Salatakum malam khofah. Rasulullah patos nguniakeun di moal aya hiji kami anu kaliwat ku kami sehingga teh si jalma macakeun sholawat ka kami upami urang koyong kenging syafaat Rasul insyaallah urang kedah ngaeukeun sholawat mah naon bae urang bade kulam nyarekeun sholawat nyarekeun istighfar nyarekeun maca tasbih malah mandar Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat ka urang sadayana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Manusia di alam dunia usik diusikeun ku Allah malik dimalikeun ku Allah lempang-lempangkeun ku Allah salamina urang kedah nyarekeun eling ka Allah boh maca sholawat boh naon bae taku kituna Rasulullah parantos contohan di mana urang dongkap waktu subuh sataat cenah dongkap subuh sing catosna tepan subuh sok urang macakeun kalimah thayyibah naon margina malah mandar urang di mana prak ngalaksanakeun naon bae teu gaplah urang hirupna teu gaplah urang midamel naon bae anu dipikeun itu ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok ngaoskeun kurang kalimah thayyibah la ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillahirrahmanirrahim tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim
Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Beres eta terus urang lungsur di mana? Mun bapak-bapak mati masjid, dan mun ibu-ibu mati mana? Di musolana masing-masing. Reka laksanakeun kewajibanana. Teras angkat eta si bapana bare ka mana? Bare ka sawah manggul pacul diniatan dina manah urang seja ibadah bilih naon tah suatu saat bilih urang nuju mapa lungsur malaikat Israil ka urang ngajemput lamun urang keur aya dina ridona Allah insyaallah urang bakal aya dina surgana Gusti Allah. Allahumma amin ya robbal alamin. Atuh ibu-ibu anu ngorena ibu-ibu anu dagangna malah dagangna ge jadi sebagan ibadah. Dicontohan ku Kangjeng Rasulullah, dicontohan ku para alimul ulama, dicontohan ku para sahabat, pek laksanakeun sakumaha parentah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon margi urang teh hoyong kaing syafaat mantenana anu sadayana Nabi 24 moal tiasa nyafaatan ka umatna, tapi anu sajalmi antara Kangjeng Rasulullah tiasa nyafaatan. Naon margi Kangjeng Nabi mah rusuh ku Allah terus dilebur dosana terus diharamkeun lebat ka nerakana dihalakeun surgana tah kunaon geuning umatna kunaon geuning urang sadayana teu hoyong lebat ka surga ibadah malah mah katoler-toler ibadah pasesaan urang mah pagawana teh purun jeung purun teu purun ibadah ge pasesaan buburuh bu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Di alam dunya teh urang teh teu lila seueur cobaan jeung cobian dah hirup di alam dunya mah teu bisa coba-coba tapi seueur ku cobian selama manusia hidup dalam dunya tangtos bakal seueur cobian jeung doroja ti Allah. Cocobi ka manusia tukang kumaha cobian ujian ke jalma tukang ibadah lamun jalma tinggal ibadah tangtos eta jalma teh disebut siksaan ke eta jalma naudzubillahi min dalik. Atuh nganilai we di mana urang dipasihan cobian ku Allah ulah wakanya bu cocobi introspeksi diri urang sok ibadah tara sok jerkeun maca shalawat tara urang hayang kaing syafaat Rasulullah tapi urang teu nyaah ka Kangjeng Rasulullah buktosna kumaha tah jerkeun sholawat sangemut bapak kaum muslimin rahimakumullah cek Kangjeng Rasul lamun anjeun hayang king syafaat kami sok nyerkeun sholawat pek jaah pi ka deueuh saha yatim piatu cek Kangjeng Rasulullah sing saha jalma anu masihan hartana sebagian hartana ka yatim atau nepi ka piatu terus eta si jalma ngusap kana mastakana teh yatim piatu maka Rasulullah insyaallah bakal ngajamin ke eta jalma naon margi saur Kangjeng Rasulullah teu aya deui dipikanyaah dipikeun Kangjeng Rasulullah iwati jalma hiji yatim piatu fakir miskin anu jompo eta anu dipika cinta ka Kangjeng Rasulullah tapi teu kunaon di zaman kiwari seueur jalma anu beunghar seueur jalma anu aya bentak cek paripaosna di kampungna masing-masing geuning kana jalma teu boga mah teu ditinggali ku sebelah mata tur padahal buat ting eta anu bakal lebat ka surga mah buat ting eta jalma anu kaciripuhna di pandangan manusia tapi di pandangan Allah Subhanahu wa taala aridona Gusti Allah. Sabab hidup dalam dunia teh ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah iwati hiji nu capai ku urang hiji dipikeun ka Allah nya teh ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu leras tah kitu jadi dipikeun ka Allah naon perkara cek Allah laksanakeun pek laksanakeun eta naon aya ridona Gusti Allah lamun aya ridona Gusti Allah tangtos aya ridona Kangjeng Rasulullah hayang kaing ridho Allah mulang di kasa ka mana kan janten ibu rama ridho Allah bi ridho walidan suhtullah bi suhtu walidan lamun anjeun hayang ridho Rasul lamun anjeun ridho Allah Subhanahu wa taala tangtos anjeun kudu ngagaduhan sifat ngagaduhan emutan ngagaduhan cita-cita hayang ridho Allah teh kedah kumaha ustokeun heula kana janten ibu rama naon margi dina hiji waktu kapungkur para sahabat katos cumaros ka Kangjeng Rasulullah ya Rasulullah abdi dilahirkan kuna janten ibu abdi bakal kaing syafaat Kangjeng Rasul moal cek Kangjeng Rasulullah moal waka anjeun kaing syafaat kami lamun anjeun teu boga ridho anu saurang
cek ke sahabat eta naros ka Kangjeng Rasulullah kedah ka saha adu tuh Kangjeng Rasulullah abi ngestok teh suruh Kangjeng Rasulullah kumaha ummuka abuka neme 2 kali ibu namah 3 kali bapak namah mung 2 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.